Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun sabada namatkeun bagian ke-58, mangja namatkeun bagian ke-60, carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Mau. Geuning. Oh, bade namatkeun ieu dongeng para mitra teu karaosnya. Atuh karaos asa nyelelek waktu sicitana urang betah hidup di dunia. Mugi-mugi kabetah urang san ridho Allah, amin ya robbal alamin. Saur kileuk sabili nu kasabit nami kasebat tempat, kagambarkeun lakuning perlampahan, kacarioskeun lembur matu banyaran karang pamidangan, ulah kirang-kirang yang hapunten da sanes diaja hapunten ieu mah mung sakadar kaleresan bungkul. Saur kileuk satek kitu nya da mohon atuh namina ge dongeng dihade-hade sangkan sae, dialus-alus sangkan payus, direka-reka malarsiga. Atuh Mang Jaya oge pon kitu keneh didang ngadugikeun ieu dongeng seueur kahilapan sareng kalepatan neda jembar hapunten ati para wargi margi sakieu da katiasa Mang Jaya dina nggoni ngadugikeun dongeng kahoyong sae kitu namun nya kitu namina ge para mitra kamampuan jalmi benten-benten. Hatur nuhun sakali deui ulah kirang-kirang yang hapunten insyaallah ke anu waktos episode salajengna urang gentos ku carios sanes. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang yang hapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh acara maneh dongeng enteng nu biasa kasangakeun ku Mang Jaya di studio. Mang Jaya di studio ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdoa ti para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca nu katuna kamari. Dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Mau. Dongeng parantos dugi kanalika Mang Ucin teh tos lebet ka bumi katingali di bumi teh pabalatak para wargi. Margi unggal panto unggal janela dibuburugan ku meja kursi sareng sajabina malah aya di talian sagala rupi. Mangga wilujeng ngadangukeun. Barang ditanya ku salakina, Bi Ucin kalah kangajawab deui. Montong wakata tanya ayeuna mah, lantaran lalakona panjang. Lamun nya mah aya semah sok bantuan minahkeun deui meja anggur. Heran da tadi mah teu berat meja teh. Jawab pamajikan Mang Ucin. Bari tiba beregeg ngadorong meja atuh Mang Ucin gitu tega ari nempo pamajikan ugal-ugil sorangan mah. Pok Mang Ucin nyarita bari nyampeurkeun. Kali ku kami kieu mah. Mending maneh maneur cai buru-buru ka ditu keur nyuguhan semah. Mangkaning semah jauh ti lemur Cimacan. Cek Mang Ucin bari terus minah-minahkeun meja jeung kursi. Nu ngabugrugan panto. Pamajikan teu nyarita deui. Ngadenge Mang Ucin nyarita kitu terus maneh ngaleos ka pawon naeur cai. Sedeng Mang Lobe jeung Aki Somad beuki kageteun. Ngadenge nu geuting gereneng bari diselang ku sora meja digeusuran. Teu loba carita caricing we diburuan bari ngadagoan panto muka. Malah Aki Somad gek diuk dina tungtung golodog bari ngusapan jangot bari ngahuleng jiga nu keur mikir. Teu lila kolotrak Mang Ucin ngalaan tulak panto, berai panto muka, sarta gancang Mang Ucin keluar, bari nyarita ke Aki Somad. Bangga cara liki, Mang Lewe, sok Apunten ya rada telat, ngangken katamu teh ya. Atuh dah eta, dilebet meni ayang-ayangan, segala pasoleng kerah pabalatak. Wow, sugan mah. Cek Mang Ucin. Bari terus memeres kursi anu aya ditepas. Ki Somad jeung Mang Lebe terus arungah deui rutret ka tengah imah nu acak-acakan. Sanggeus sarerea dariuk kalayan tumanina, pok Mang Lebe nanya ka Mang Ucin. Lain ngarasa kaget kuring de Mang Ucin. Aya naon ieu teh nu sabenerna cenah? Asa teu kaharti ku kuring mah ieu teh. Cek Mang Lebe bari teu weleh rarat-reret ka tengah imah. Ari Aki Somad teu nyarita ngan saukur imut bae. Bari rarat-reret jiga nu geus bisa neguh kana naon-naon anu keur kajadian. Sanggeus nyerenge sakedeung pok Mang Ucin nyarita. Nyaeta kuring ge can nyaho Mang Lebe dongeng-dongeng nama.
lantaran pamajikan kuring can rangkeun nu sabenerna pajarkeun teh cenah keheul kuring mah cenah nganting keheul kunaon da teu pararuguh atuh keun we lah ulah kamikiran eta engke lamun geus salse urang tanggap lalakonna ku urang lantaran jiga nama tadi teh aya hiji kajadian nu matak pikasieun meureun malah anak kuring mah nu kakaragetihan deui tadi teh barang jo kuring da sepak beungeutna tadi mah ayeuna mah mending buru-buru nyawalakeun perkara Mang Itok meungpeung rada jauh keneh ka peuting sok buru-buru we urang sawalakeun sanes kitu aki tanda tangan tosan ce asak we tunya ceuk Mang Ucin bari ngareret ka Aki Somad pok Aki Somad ngajawab hehe bener teh ujang alus tapi ari ceuk pamikir Aki mah aya deui nu leuwih alus teh perkara nyuguhan Aki mah ulah waka dipikiran ayeuna mah Jang Ucin keun we bojo Jang Ucin teh ulah waka sina masak cai ayeuna mah mending titah ka dieu we ku Aki rek ditanya lantaran bisi lila teuing nyiksa kanu sejen kajadian nu tadi teh tah kulantaran kitu ku urang buru-buru dibebaskeun sangkan sina buru-buru muka carita muka panto imah jeung jandela sabab tang tu kabege ngararingkeb maneh bari ngagugulung kasieun sedang nu dipikasieun geus eueuh pan nu matak sok sina ka dieu heula bojo Jang Ucin teh cek Aki Somad bari neuteup ka Mang Ucin nu keur colohok bengong da puguh teu ngarti kana caritaan Aki Somad tapi sanggeus Aki Somad tamat nyaritana pok Mang Ucin ngajawab bari can ngarti oge oh mangga ki ke urang pi urang ka dieu cek Mang Ucin bari terus ngaleos ka pawon rek ngonang pamajikanana teu lila oge Mang Ucin geus datang deui dibarengan ku pamajikanana sarta pok nyarita tak iya pun bojo teki sok nepangkeun kadinya manehna cek Mang Ucin bari noel ka pamajikanana atuh gancang di Ucin teh munjungan ka Aki Somad bari pok nyarita haturan wilujeng sumping Aki mangga jisim abdi ngahaturkeun semah pangabaktos ka salira Aki mugia katampi cek bi Ucin bari gek diuk deui sanggeus munjungan mah ari Aki Somad cakakak seuri jiga nu bungah pisan ngadenge caritaan bi Ucin nu kawas dina sandiwara hehehe bet asa kadenge dina sandiwara ari nu nyarita kitu teh Aki mah tapi teu naon lah sarua kitu oge heungku Aki katarima pisan pangabak di hidup teh nyai tayina Aki teh rek nanya ka hidup aya naon kajadian salila ditinggalkeun ku Mang Ucin teh lantaran kacirina ku Aki mah jiga-jiga yang teu beres ieu teh pok caritakeun ka Aki ulah asa-asa ngarah babari nulunganana cek Aki Somad bari neuteup ka pamajikan Mang Ucin atuh gancang bi Ucin ngajawab meuni haripeutna keur ditanya kitu teh oh perkawis eta Aki mangga ku jisim abdi bari diterangkeun sadayana margi sayaktosna abdi teh parantos deui sabar hoyong geura ngadongeng perkawis ieu teh ka salira Aki mangga bandungan ku Aki geura cek bi Ucin nu saterusna mah ngagorolang nyaritakeun naon-naon anu tadi kaalaman ku manehna ti mimiti ngadenge sora-sora nu matak pikasieun nepi ka danget harita sanggeus beres ngadongengkeun pangalaman terus bi Ucin mungkas carita bari sasadu ka Aki Somad tah sakitu kajantenan teh Aki ku jalaran kitu jisim abdi teh sejamunut dihapunten ka salira Aki rehna jisim abdi teu tiasa engal-engal ngangken ka tamu sakali deui hapunten abdi teh Aki cek pamajikan Mang Ucin meuni teu sirikna nyemah bakat ku era ku Aki Somad barang dat tamat Mang Ucin apun bi Ucin nyarita ka Aki Somad Aki Somad katut Mang Ucin jeung Mang Lebe colohok bengong mata simeuteun lantaran saeutik oge teu sangka yen Mang Itok bakal kumalayang ti beurang pok harita Aki Somad nyarita bangun nu kacidang helasna Dedeuh teuing Jang Itok teu sangka nepi ka ngalaman kitu Jang Itok teh nalika ku melenang di alam dunya tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah terutama loba jelema nu geus ditulungan tina kakawasaan siluman kari-kari ayeuna Jang Itok geuninganan Gusti aya-aya wae nya dodoja teh tapi keun sugan Aki bisa mantuan kana kasusahan yeun Jang Itok ngan Aki teh moal bisa nyampurnakeun nepi ka bener-bener sampurna paling-paling Aki bisa nuduhkeun jalan ka mana ujang kudu balik Jang Ucin yang lebih wayah nah ulah loba ting miceun waktunya geura beja anu sejen ngarah teu ngagarulung ting di jero imah
Lamun perlu mata kol we koh atau babedug ngarah babari. Cek Aki Somad bari ngareret ka Mang Ucin jeung ka Mang Lebe. Pok Mang Ucin ngilu nyarita. Ulah rezeki ah. Mangga ku abdi bade diwartosan ayeuna keneh. Margi mangga sing raos-raos caralikna Aki. Rencangan ku Mang Lebe. Mangga Mang Ucin keun ah. Aki ku kuring direncangan bari ngareureuhkeun ka capek. Tapi lamun tugas Mang Ucin geus beres, omat bah kudu dibejaan ka dieu diajak. Jawab Mang Lebe bari neuteup ka Mang Ucin. Tang tu si Abah borangan bakal digusur ka dieu. Keun kumaha kuring perkara si Abah mah? Cek Mang Ucin bari jerut turun kaburuan sarta harita keneh ngagidig ke ka imah Bah Aok. Ari Mang Lebe jeung Aki Somad dariuk bari ngarobrol. Teu lila para mitra sadaya. Gero kadenge sora Mang Ucin gogorowokan kawas nu rada kurang dideng. Sora menit tarik minuhan sakuliah lemur Cihanjuang. Hoi, aman, aman harudang, geus aman ayeuna mah euy, geus aman harudang tanghi. Cek Mang Ucin kadenge sorana rada jauh meuni melewung. Teu lila terus disarusul ku sora kohko ditihtirkeun ku Mang Ucin. Der jalma-jalma urang Cihanjuang. Patinggararo patemalan jeung pada baturna narurutan sora Mang Ucin nyebut aman. Geus kitu mah dadak sakala. Kaayaan lemur teh hirup deui kawasasari. Di ditu di dieu geus mimiti kadenge ting gerendeng. Jelema nu ngarobrol malah teu kungsi lila kurunyung Mang Ucin geus datang deui bari dibarengan ku Bah Aok. Barang datang pok Bah Aok nyarita ka Mang Ucin jeung ka Mang Lebe. Eulah, Mang Ucin, Mang Lebe. Abah ni asa dijual payu. Aduh. Dikungsi 3 jam disabrak ditinggalkeun ku Mang Ucin jeung Mang Lebe. Abah mah langsung we kaungahan ku Ki Semah. Aduh. Ari Semah na teh. Hi, macak deung deuleun. Moal poho 5 bulan jiga da teh. Mang Lebe, Mang Ucin. Ulah Abah cerek dicekek segala rupa tak ku Ki Semah nu aneh teh. Cek Bah Aok jiga nu geus teu sabar hayang buru-buru ngadongengkeun pangalamanana. Aki Somad mah teu dipalire ku Bah Aok teh, kalah pepeta we jiga nu keur dagang obat di pasar. Pok Mang Lebe dihuit. Ih, sing sabar atuh Bah. Ke tenang lanan. Ulah sok rusuh kitu mata kabuhulan. Perkara pengalaman Abah salila ditanggalkeun ku kuring jeung ku Mang Ucin tangtu bakal ditanyakeun ku kuring. Tapi kudu puguh heula mimiti ngarah puguh pikiraneunana, ieu mah jojo jegur we. Papata meuni hut-het kitu. Da ayeuna mah sok munyungan heula ka tamu tah ieu teh nu disebat Aki Somad ti lemur Cimacan. Sartanya ieu pisan jalmina nu bakal dipuntangan tulung ku urang sararea Bah. Mangga munyungan heula. Cek Mang Lebe bari nunjukkeun ku jempol ka Aki Somad. Bah Aok meuni rada ngarenya greuwas jeung era ku Aki Somad bari munyungan pok nyarita. Waduh, hapunten atuh nu kasuhun kasepuhan aduh. Alah abdi teh pun Aok sun rumaos teh enggak ngahaturkeun. Ngaturkeun salam ka salira. Hatur wilujeng sumbing sareng hatur nuhun parantos keur sarurumpaheun sumbing kai sakali deui pangapunten sun. Cek Bah Aok bari gek diuk deui meuni sopan ayeuna mah. Cakakak Aki Somad kumujeng sarta pok nyarita. Tidak naon Bah. Ku kuring dihampura kasalahan sakitu mah. Keun kuring ge ngarti yen Bah Aok teh tas meunang hiji kareuwas. Nu mata ku ajar lamun hayang buru-buru ngamudalkeun unek-unek hate. Sok ayeuna geura diuk sing tenang urang ngobrol jeung kuring. Pikeun nyawalakeun hiji perkara sangkan urang bebas dina kasusah. Ayo urang mimitian badami Mang Ucin. Cek Aki Somad bari rutret ka Mang Ucin oge ka Mang Lebe. Tapi samemeh Mang Ucin ngajawab ti jero imah geus kurunyung bi Ucin. Mawa cai jeung lelawuhna. Kapegat kudu ngobrol lantaran Mang Ucin mantuan heula nyodor-nyodorkeun susuguh ka semahna. Sanggeus beres kakara Mang Ucin ngajawab. Mangga kilah urang ngabitan we. Nanging kanggo acara nu saterasna mah mangga nyangakeun we ka salara Aki sareng ka Mang Lebe. Abdi mah sejangan tos parentah we kanggo ngalaksanakeunana. Atuh kalihna ti eta apan bahan-bahan parantos jelas. Sanes kitu Bah. Ka Bah Aok nunjukna teh. Bener Mang Ucin. Abah gerek ngadaguan tugas we lah. Mangga we kanggo nyawalakeun perkaris ieu mah nyangakeun. Ka Aki sareng ka Mang Lebe. Saupami mariogikeun tanaga Abah bagianana. Cek Bah Aok bangun nu sumanget pisan ari geus ngariung deui mah jeung wadia baladna.
Tapi sameme Aki Somad nyarita pok Mang Lebeh ngarewong. Ih, keula-ula wakaseren sumeren Bah Aok. Lantaran kuring teh perlu nyaho heula laporan ti Abah. Salami ditinggalkeun ku kuring. Dah kulantaran kitu, samemeh nyawalakeun perkara nu bakal digarap. Leuwih ti heula Abah kudu ngadongengkeun anu kaalaman ku Abah. Sabab tang tu lalakon nu kaalaman jeung karanapan ku Abah tadi teh bakal gede manfaatna pikeun kuring sareng Aki. Lantaran tadi Abah nyaurkeun yen Abah teh parantos kaunggahan ku hiji semah aneh. Da eta teh can kaharti ku kuring mah. Nah saha eta semah teh? Jeung rek naon maksudna nganjang ka Bah Aok teh? Cik dongengkeun ka kuring, sanes kitu Aki. Cek Mang Lebe bari ngareret ka Aki Somad nu keur ngabandungan. Caritaan Mang Lebe, adu gancang Aki Somad teh ngajawab. Iya tukan tenan we leres mah Jang Lebe. Da Aki ge sarua hayang nyaho kana kajadian nu salengkepna teh. Ngarah babari neangan piubareunana ari geus nyaho panyakitna mah. Sok geura dongengkeun ka dinya Bah. Cek Aki Somad bari neuteup ka Bah Aok. Hoream ge kapaksa Bah Aok kudu nyaritakeun deui nu kaalaman tadi. Ari satadina mah pangalaman sarupa kitu teh hayang ulah dicaritakeun deui, tapi kulantaran dipenta jeung dipentes ku jalma anu bakal nulungan kapaksa Bah Aok nurut. Waduh. Abah teh hoream ka papanjangan nyarita teh tadi teh, tapi kulantaran diperyogikeun ku salira Aki, mangga urang dongengkeun. Cek Bah Aok bari derak-dak nyaritakeun pangalaman waktu kasemahan ku Mang Ito. Malah sagala rupa nu kadenge jeung katempo kabeh dicaritakeun. Kaasup omongan manehanana jeung pamajikanana. Sanggeus beres nyaritakeun kajadian nu tumiba ka dirina, Bah Aok ngungkas caritana. Da kitu sung lalakon Abah teh Mang Lebe. Duh, nya kitu deui Aki, mangga nyangakeun ieu mah. Cek Bah Aok nyarita jiga nu sieun ditanya. Geus kitu mah teu ditanya deui Bah Aok teh. Kitu deui Mang Ucin diantep wae sina lalajo. Ari nu nyarita teh Mang Lebe. Hatur nuhun atuh Bah, jigana cukup sakitu ge keur bahan pertimbangan mah. Daina mah nyangakeun we ka Aki, sumangga abdi mah sapara kanca. Cek paripaosna nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belohkeun teh. Nyangakeun ieu sagarupa hal nu tumiba ka urang kampung Cihanjuang. Paripaosna bade dibeureum, dihideung, bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang ge kumaha nyangakeun ka Aki bae nu parantos seueur pangalaman, legok tapak genteng kade kitu Aki. Abdi mah ngantosan, cek Mang Lebe bari neuteup ka Aki Somad, gancang Aki Somad ngajawab. Heuh syukur ari geus sadia pikeun narima parentah ti Aki mah. Sabenerna mah ieu perkara teh teu berat-berat teuing lamun urang geus nyaho kana naon-naon jadi sabab musababna. Lantaran tangtu hiji pasoalan teh aya mimitina. Tapi keun mereskeun oge urang kudu ngaguar deui ti mimitina. Ku Aki sakabeh lalakon nu geus kajadian teh geus kanyahoan. Taina Aki moal nanyakeun perkara nu anyar kajadian. Tapi rek nanyakeun mimitina, sakumaha ceuk caritaan Jang Ucin. Yen nu kapapancenan ngabagikeun daging domba teh Jang Ucin. Ayeuna Aki rek nanya ka Jang Ucin, nu nyokot hulu domba teh saha nu sabenerna? Cek Aki Somad bari neuteup seukeut kana beungeut Mang Ucin. Ai numutkeun laporan di Jalmi mah ditugaskeun ku abdi nu nyanak teh Jang Kulu putrana Mang Itok, nanging kumargi waktos harita teh abdi mios ka astana Ki. Janten teu nyaksenan kalawan yakin. Eta mah mung sakadar waltos wungkul, cek Mang Ucin. Jiga nu sieun lantaran disangka Aki Somad teh bakal nyalahkeun ka maneh. Sanggeus Aki Somad meunang laporan ti Mang Ucin. Manehna nyarita deui, "Wai perkara nyaksian atawa henteu mah teu jadi soal Jang Ucin. Tapi nu penting eta hulu domba kudu yakin teu kabagikeun. Lantaran dina perkara ieu teh urang teh teu kudu neangan kambing hitam cek urang kota teh mah. Tapi nu kudu diteangan teh sabab musababna kasang tukangna sangkan babari ngubaranana." Taina Aki rek nanya deui ka Jang Ucin, nah yakin eta hulu domba teh teu kabagikeun.
Sok jawab deui aki hayang yakin pisan. Laras ki margi sadayana ge ngiring nyaksian harita teh. Oh, syukur atuh ari yakin mah. Jadi ayeuna mah geus tetela nu jadi sabab teh hulu doma. Ari sabab lamun diibaratkeun kanu ngirim paket teh mah doma teh minangka parangkona. Lamun parangkona teh jejegtang tu katarimana ge di ditu teh kurang kitu tah. Tah hiji-hijina jalan supaya kiriman ka nagara siluman datang kabeh. Parangkona ku urang kudu ditamah deui sangkan jadi jejeg. Sabab kadatanganna Mang Itok ka dieu teh rek nyokot sirahna nu dikatingaleun ku dieu lembur. Jadi manehna teh lain boga maksud rek nyingsionan malah rek minta pertulungan ka urang sarerea. Hayu urang mah tareangan eta hulu doma. Cek Aki Somad bari jung nangtung terus init. Tapi dihalangan ku Mang Lebe lantaran asa can kaharti ku Mang Lebe mah. Ke. Punten ki ngaganggu heula sakedap ieu. Margi abdi teh teu acan ngartos kana naon-naon nu disaurkeun ku Aki Nembe. Terutami dina perkawis domba nu dibagikeun teh. Janten saupami kitu carana mah atuh ditaruang ku sadayana urang teh badan Mang Itok pangintennya. Cek Mang Lebe bari rada ngabari giding. Jika nu ngarasa sieun. Barang ditanya kitu mah Aki Somad meuni rada ngarenyag sarta gek diuk deui. Teu lila nyarita nerangkeun perkara nu ditanyakeun ku Mang Lebe. His. Salah lain kitu Jang Lebe. Apaan ku Aki geus disebutkeun tadi teh. Yen doma mah ngan sakadar perangkona wungkul. Atawa ngara jelas mah kieu geura. Lamun ceuk cara manusia mah eta doma teh minangka biaya atau ongkos kirim pikeun Mang Itok ka nagara siluman kitu tah. Lamun biaya atau ongkosna kurang geus tangtu barang anu ku urang dikirimkeun ge moal jejeg. Nya nu keur dihareupan ku urang teh nu teu jejegna nya eta sirahna. Jadi Mang Itok teh di dieuna teh geus indit kabeh ka ditu. Tapi nu datang ka dituna kurang. Taina kakuranganana urang kirimkeun ayeuna ku urang kaharti. Cek Ki Somad bari mencerong ka Mang Lebe nu keur ungut-ungutan. Oh, kahartos atuh kitu mah Ki. Nanging apaan tadi abdi ngirimkeun teh? Sanes ka nagara siluman maung tapi Mang Itok teh ku abdi mah dikirimkeun ka hiji alam nu dipikarido ku Gusti Allah. Layon Mang Itok di Pulasara sakumaha ilaharna mayit jalan minangka anu beragama Islam. Kumabat kitu kuning balukarna ieu teh Aki. Cek Mang Lebe can ngarasa puas. Ulah kaliru ieu teh ujang. Omat ulah boga pikiran nu sarupa kitu lantaran perkara goib mah urang teh teu bisa ngungkulan. Perkara eta mah angin Gusti Allah nu Maha Onina. Bari urang salamina ngadoa, mudah-mudahan Jang Itok ge bisa balik ka jalan anu lempeng ulah mengkol kitu tah. Sedengkeun nu dilakonan ku Jang Lebe saparakan jangan sakadar ngaduakeun jeung ngajalankeun tata cara nu ilahar dilaksanakeun ku urang. Ari perkara kadituna mah rek datang ka mana-kamana. Eta mah kumaha amal-amalanana dina keur hirupna. Tah pelebah dieu nu kudu jadi perhatian ku urang teh. Lamun urang hayang balik ka pangangkon anu maha kawasa sarta ditampi ku Gusti nu Maha Suci, urang teh kudu munjung muja ka anjeunna. Kalayan ngajalankeun sagala rupi parentahna tur ngajauhan sagala rupa nu dilarangna ku anjeunna. Ngenta segala rupa ge kena ka Gusti Allah ulah ka kayu atawa ka batu. Komo ari munjung muja ka gunung jeung ka para siluman mah goreng teh teu katulungan lantaran disebutna ge musyrik. Da bohongan geus nganggap pangeran ka makhluk Allah. Apaan bangsa siluman sarua keneh makhluk Allah taya bedana jeung urang bangsa manusia. Geus heula ulah kapapanjangan ayeuna nya. Lantaran urang teh kudu buru-buru mereskeun hiji pasualan nu keur disanghareupan ku urang. Hayu ayeuna keneh urang nepungan pamajikan Mang Itok. Engke lamun geus sagala beres ku Aki rek diterangkeun segala rupanya ngarah ka harti ku sarerea. Hayu cek Aki Somad bari terus turun ka buruan. Geus kitu mah sarerea ge taya nu wani ngahalangan. Terus bae naluturkeun ka Aki Somad. Sanggeus sarerea turun pok Aki Somad nanya. Di mana Jang Itok teh Mang Ucin? Nama hujang ti heula atuh minangka tuluy jalan. Cek Aki Somad bari malik ka tukang. Tu palih kaler Ki, mangga abdi ti payun. Cek Mang Ucin bari terus lempang para mitra sadaya. Ti heula tuluy dituturkeun ku Aki Somad jeung Mang Lebe katut bah aok.
Teka catur di jalana para mitra sadaya. Angang teburung datang jauh teburung cunuk ari bakatku di keureuyeuk mah. Harita Aki Somad sapara kanca geus ngariung di imah Bilani. Malah harita Bilani geus ngilu ngariung nyang hareupan semahna. Sanggeus sagala tarapti pok Mang Ucin mimiti nyarita. Da ieu istrina Mang Itok teh nu di kantun teh Aki. Mangga teu langkung Aki saupami parantos kieu mah. Oh, ku Aki urang pigawe. Kieu ieu nyai, Aki teh ngahaja nepungan ka saha ngaran nyai teh. Aki bere nyaho heula. Cek Aki Somad nyarita diselang heula ku nanya ngaran. Sumuhun abdi teh nu katelah malani Aki. Oh, syukur. Kudu kitu, kudu nu katelah mere nyaho ngaran ka Aki mah ngara bari apal. Sok urang tuluikeun nya. Aki teh ngahaja datang nepungan Bilani. Ari nu dimaksud rek nyoba-nyoba nerapkeun aka jeung tarekah pikeun ngungkulan hiji perkara ngeunaan salaki nyai nu katelah Mang Ito. Ari nu jadi perkara tangtu nyai geus leuwih nyaho tibatan Aki. Da Aki mah nyaho so teh nurutkeun beja timang lebe katut Mang Ucin jeung Mbah Aok. Da ku kituna Aki teh ngarasa ngilu mang nyerikeun ka nyai ku ayana kajadian nu sarupa kitu teh. Sarta Aki janji kadiri Aki sorangan rek usaha satekah pola pikeun nulungan ka nyai sarta mudah-mudahan Gusti Allah nu Maha Uninga ngawidian ka Aki. Tah pikeun ngalaksanakeun eta tareka Aki rek nanya ka Nyai Bilani. Ari hulu domba nu ku si Ujang dicokot tadi ka manakeun teh nyai? Nah di dahar atawa dipiceun. Cik caritakeun ka Aki kalawan nu sajujur-jujurna. Lantaran iteh pikeun kapentingan nyai keneh. Cek Aki Somad bari neuteup ka Bilani. Aki, sateuacan abdi nerangkeun perkawis eta. Langkung ti payun abdi teh sejang haturkeun nuhun ka Aki. Nu parantos kersa rurumpaheun linggih ka rorompok abdi nu batan sakieu. Atuh salajengna abdi teh ngahaturkeun salam kawilujengan ka salira Aki. Cek Bilani nyaritana eureun heula lantaran piceurikeun asa nyelek tina ti corona. Sabuat Bilani ngarandeg pok diselang ku Aki Somad. Ulah mikiran eta nyai. Sok buru-buru bejakeun ka Aki perkara hulu domba teh. Cek Aki Somad jiga nu geus teu sabar hayang buru-buru nyaho. Ari Bilani sajongjongan mah kala ngahuleng jiga nu bingung. Samemeh ngajawab pertanyaan Aki Somad. Pok ngomong sajeroning hatena. Lantaran teu wani ari kudu nyaritakeun sabalakana mah. Bingung aing teh nah bejakeun kabeh kitu. Atawa ulah hulu domba teh. Namun dibejakeun sarua we ngabolekerkeun bujur di pasar. Henteu rek saperluna we. Cek gerentos Bilani bari terus nyarita ka Aki Somad. Aki, hulu domba teh ku abdi teu ditedak nanging dikubur. Dupi nguburna mah teu tebih di ditu pangkereun dapur. Na bade dianggon naon teh Aki? Cek Bilani bari neuteup ka Aki Somad. Uluh, untung teh nyai syukur nyai ari dikubur mah. Ngan wayahna pertanyaan nyai ku Aki moal wakal dijawab. Lantaran lila nerangkeunana da puguh panjang lalakon ari dipedar kabeh mah. Ayeuna mah tuduhkeun we di mana kuburanna nyai. Keun ku Aki rek diguar deui. Mangga atuh Aki pali ditu tuh. Mangga geura urang tingali ku sadayana. Cek Bilani bari terus nungtun. Nangtung tuluy ngaleos ka pawon dituturkeun ku sararea. Teu lila sararea geus terepi kana kuburan sirah teh. Pok Bilani nyarita deui. Dah pali dia ye Aki dikuburna teh. Cek Bilani bari nuduhkeun kana gunukan taneuh. Nu ngahaja dituruban ku carang kabutut. Ku sararea eta gunukan taneuh ditareuteub. Bari ngajanteng nangtung tapi taen wani nyarita. Tapi teu lila pok Aki Somad nyarita. Oh syukurnya ikeun ku Aki urang guar ayeuna kenehnya. Cek Aki Somad bari terus ngali taneuh kuburan ku leungeun teu make pacul atawa singku. Mang Ucin teu tegaeun nempo Aki Somad digawe sorangan. Pok Mang Ucin nyarita bari singkil. Cobi ku abdi ngalina kieu. Ki mah ulah ngaluarkeun tanaga bilih capek. Sok ku abdi, cek Mang Ucin bari dongko rek ngagantian Aki Somad nu keur ngali. Tapi sararea mata kaget. Lantaran Aki Somad mungeun dibantuan. Jabati kitu teu nemalan deui jiga nu amek. Aki Somad jongjon digawe teu mali rek ka Mang Ucin nu nawaran jasa. Ngan bati colohok we bengong Mang Ucin teh. Seueur teuing nuang pil bengong. Ari Bilani salila nyaksian Aki Somad nu keur ngaguar kuburan sirah Mang Ito. Meuni teu heueuh cit teu ngeunah cicing, hate karasa panas ting hareab asa direrab.
Jajantung ngadadak kratug tutunggulan menidag digdug dina lamunana geus kacipta. Sirah Mang Itok nu ayud balas digodog teh, tapi teu lilag gorehel di jero kuburan teh para mitra. Geus kaguar ku Aki Somad. Barang breh teh para mitra. Atuh salelea, colohok bengong, lantai di lombang teh kulu doma masih keneh seger. Malah getihna oge nyerak celakan keneh jika kekerameunang meunci. Bilani barang nempok kajadian meningusap beungeut bakat ku bunga. Pedah teu tulus kawiwirangan. Ari nu sejen ngucapkeun Allah eueuh meuni bareng. Tapi sarua bari ngarusap beungeut jiga nu teu percaya kana tetempoan. Teu lila pok Aki Somad nyarita ka sarerea. Tah. Ayeuna pikeun syaratna geus aya, ieu hulud oma teh ku Aki rek dipalidkeun ka hiji walungan. Tapi moal nitah batu rek ku Aki we sorangan. Ngan sameme ieu hulud oma dipalidkeun ku Aki rek dibungkus heula ku lamak bodas. Aya henteu lamak bodasna Mang Ucin. Ceuk Aki Somad bari ngareret ka Mang Ucin nu keur colohok. Aya ki aya, mangga ke ku abdi urang bantuan heula. Jawab Mang Ucin bari dereg-deg lumpat ngajugjug ka imahna. Ari Aki Somad terus muru ka tengah imah. Bari nangeui hulu doma. Atuh gancang ku Mang Lebe jeung Bah Aok dituturkeun. Malah bilani ge saruangi celik paneuri bari mawa hate nu guligah asa teu tulus digantung. Sanggeus araya di tengah imah sararea gukgek dariuk. Bari diurutna masing-masing. Tapi salila Mang Ucin can datang mah saurang ge taya nu wani nyarita. Cigana beak piomongeun. Heuleut sawatara waktu kurunyung Mang Ucin datang. Meuni hahehoh bari mawa lawon bodas kira-kira setengah meter. Kalacat Mang Ucin unggah terus diuk sarta pok nyarita. Mangga ki nyangakeun ki. Kumaha cekap sakieu ki? Cek Mang Ucin bari srog mikeun lawon ka Aki Somad. Atuh pok Aki Somad nyarita. Wah cukup sakieu ge ujang. Kabeneran tuh hese geuningnya. Ari walungan nu pangdeuketna di mana Jang Ucin? Tapi hayang walungan nu caina gede ngarah gancang palid. Cek Aki Somad bari mungkus hulu doma ku lawon bodas. Hari nu ngajawab lain Mang Ucin harita teh tapi Mang Lebe. Cigana bae Mang Lebe karunyaeun ka Mang Ucin anu keur haheho jiga nu kacida capena. Ka palih kaler ki. Didinya caina ageung margi bujeng-bujeng hulu doma sanaos jalmi ge tangtos palid. Dupi jalanna mah gampil deui da ngalangkungan jalan ageung. Cek Mang Lebe bari nunyuk ka belah kaler. Pok Aki Somad nyarita deui ka sarerea. Syukur atuh ari kitu mah. Taina kieu ieu hulu doma rek dipalidkeun ku Aki. Ari Mang Lebe, Mang Ucin, Bah Aok, jeung Nyilani salila Aki can datang ulah incak ka mana-mana. Wayahna caricing di dieu da Aki ge moal lilanya. Tah sakitu we. Cek Aki Somad bari ngaleos indit. Teu ngadaguan heula jawaban sakur nu araya di dinya kabeh ngajajabkeun ka Aki Somad. Ku paneuteub satungtung Aki Somad katempok keneh mah terus dipelong ku sarerea. Bareng jeung ngaleosna para mitra sadaya. Aki Somad hiuk angin meninga gelebug tarik pisan nuturkeun Aki Somad. Sanggeus Aki Somad jauh ningalkeun lembur. Harita Aki Somad nyarita jero hatena bari jeung digereyemkeun. Nuhun Gusti. Mugi Gusti maparin jalan nu lempeng kaya pun Itok supados ulah kasasarnya lampah nuhun Gusti. Mugi Gusti maparin kakiatan. Sangkan Mang Itok ulah kasasarnya lampah kedah mulang teh kapangkonan Gusti. Mugi layona Mang Itok teh ditampi ku Gusti nu Maha Suci keng tempat nu layak muga Allah mu kitu. Hawatos kalayona Mang Itok Gusti ieu mung sakadare kanggo syarat wungkul kitu tah. Tidinya gelebug de para mitra aya angin. Malah mah breh teh ditukangeun Aki Somad hiji maung lodaya kacida gedena nuturkeun jiga nu lineuk pisan. Eta maung tayalian iwa anu ngajirim. Delila srog Aki Somad nepi ka walungan Cihonye urut Mang Itok malidkeun botol anu dieusi sakunci. Sanggeus aya sisi walungan terus Aki Somad kekerjebaan mapatkeun jampe pamake. Sanggeus tamat belewar hulu doma teh dialungkeun kana cai walungan nu keur umpal-umpalan. Piur leong. Hulu doma palid bari dituturkeun ku angin ngagelebug. Ari maung lodaya nu tukangeun tukangeun Aki Somad ngadadak ngiles teu kanyahoan inditna. Malah teu aya urut-urutna acan. Kalayan teu loba carita terus Aki Somad indit deui ningalkeun walungan.
nu dimaksud para mitra rek ngajugjug ka lemur Cihanjuang lempang ngagedig tanang pisan bangun taya karingrang jiga nu meunang perang. Kocapkeun para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Sigana bae maung lodaya teh meureun eta teh maung kajajaden. Da eta barang tadi leungit teh atuh tuluy manehna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana nutur-nutur umpal-umpalan nyata hulu teh hulu domba. Geus kitu teu loba catur manehna sateka pola make ngojai segala rupa si maung teh. Nepi ka antuk nama eta maung teh bisa nahan hulu domba terus dibawa ka sisi. Ku sukuna anu opat teh. Barang geus kitu mah aneh janggelek teh para wargi sadaya. Atuh Mang Itok. Maung saya sirahan sirana Mang Itok tapi awakna awak maung. Tidinya Mang Itok culang-cileung aing aing kudu balik ya ayeuna. Tapi ini mah salah ieu mah ye. Ulah make baju aing salah atuh make baju mah. Kudu dilaan ieu bajuna. Cek Mang Itok. Harita Mang Itok ngalaan bajuna teu loba catur deui manehna kebat nuju ka nagara siluman maung. Maksudna rek ngadeheus ka Prabu Malwatra. Kocapkeun di nagara maung para mitra sadaya. Prabu Malondra nuju ngadakeun biantara keur ngayakeun Sinewaka jeung para anak buahna. Malah cakakak seuri. Hei, anak buah kula kabeh. Sakedeung deui urang bakal kadatangan ku Mang Itok nu jadi panglima tentara di ieu tempat. Kaula ngarasa bungah kuda kadatangan Mang Itok. Tapi geus lila dianti-anti can datang kedeh wae. Ka mana atuh Mang Itok teh? Lantaran manehna keur neangan hulu cenah bejana. Lamun nyeupah teh mah can beureum-beureum acan para mitra sadaya. Sing sakur nu keur diomongkeun ku Prabu Malondra iwati ngeunaan Mang Itok nu huluan. Malah kabeh prajurit-prajurit macan anu belang jeung nu hideung teh saleuseurian tinggarnang nyeungseurikeun kelakuan Mang Itok meureun. Teu lila para mitra sadaya, cok heab aya hawa nu karasana panas ke eta nagara. Aduh, aya naon ieu? Kang jeung Gusti sungun karosna panas mending hayap kieu. Aduh kaula. Jeung eungap ieu kaula. Prabu Malondra siga nu eungap siga nu mengi para wargi sadaya, siga nu kaselak siga nu kabeureuyan. Kaula hese napas ieu. Teu lila harita teh kurunyung Mang Itok nyampeurkeun dina kaayaan Mang Itok lantaran bajuna geus dilaan. Terus manehna nyampeurkeun ka Prabu Malondra nu keur adug songkol kulantaran eungap teh malah kabeh sakur di nagara eta macan teh kabeh meuni jiga nu eungap kadatangan ku Mang Itok. Aduh, panas kaula, panas. Gusti Prabu, kunaon ieu teh? Kunaon ieu teh? Aduh, Mang Itok kula deukeut ka kaula. Panas karasana. Andika ngadeuketan kaula karasa leuwih panas. Jeung leuwih eungap. Kaula teh sanggup kadatangan ku Andika. Aduh, kaula teh sanggup. Gusti Prabu, sanes abdi teh pirang kali teh pirang mimpin bala tentara. Ulah, Mang Itok. Ulah kaula teh sanggup Mang Itok. Andika mah kudu mulang ka tempatna mulang. Lain di dieu tempat Andika Mang Itok. Kaula teu bisa narima Andika. Kaula teu bisa narima Andika. Cigera init ka ditu. Geura init ka tempat Andika. Kaula mah teu bisa narima. Teu puguh Gusti Prabu. Ongko? Abdi teh pirang kali teh mimpin bala tentara. Ayeuna abdi geus datang ieu kayan lengkep. Hulu kuring geus kumplit ieu. Nya bener. Kaula basa kamari janji. Tapi ayeuna mah kaula teu bisa narima. Aduh teu kuat. Teu kuat. Init Mang Itok. Init bisi kaula kabeh. Sangsara bisi paraeh kabeh. Jadi kitu nya. Na ka mana-mana aing ningang dirugi wae. Datang ka urang manusia, sakun datangan ku aing ripu. Ayeuna ka nagara siluman, sakurna tangan ku aing ripu. Karunya di Prabu Malondra geus nulungan ka aingnya. Nya upami kitu mah Gusti Prabu abdi bade mios deui ti dieu lah. Nya ka ditu, syukur Mang Itok, syukur didoakeun ku kuring. Sing aya dina murus rahayu, berkah salamat tinggal itu. Tong aya di nagara kuring. Init. Geus lunas sakabeh janji lunas. Cek Prabu Malondra bari ngagerem para mitra sadaya.
teka harti pikeun Mang Itok bari lempang teh keluar ti nagara siluman. Barang geus Mang Itok keluar mah seng aya hawa tiis di nagara siluman. Eta nepi ka ngahegak Prabu Malondra. Aya wae aduh. Rakyat kaula kumaha euy? Wararas euy. Waras Gusti, waras abdi ge. Heuh syukur. Sigana euy. Mang Itok teh jalma samarangan euy. Lain di dieu pi tempateunana manehna mah. Keun urang doakeun supaya menang tempat anu hade. Tempat nu langgeng. Keun bae urang ulah mikir-mikir soal Mang Itok. Sigana Prabu Malondra kadatangan ku Mang Itok teh karasana nagara jadi panas jadi sangar. Ieu teh teu aya deui iwati parancah Aki Somad para mitra sadaya. Kakuatan Aki Somad nu bisa ninglar sagala rupa setan jeung siluman. Dedemit jin anu nyiliwuri anu rek ngaganggu ka manusa rupina bae ku Aki Somad tiasa disinglar kumargi anjeunna mah kasebut hiji sepuh anu legok tapak genteng kadek. Kocapkeun para mitra gancangna carita. Kirawanci bada magrib di imah Bilani sakumaha biasa geus ngariung di jalma-jalma nu rek ngilu tahlil. Tapi harita mah jadi leuwih eueuh lantaran aya hiji sepuh nu ngandung komara. Tayalian iwati Aki Somad nu harita keur diriung di ala pangabisana. Dipulung ilmu panemu jeung jampe pamake di arolo kanyahona. Bari ditanggap segala cerita anana minangka luluguna Mang Lebe harita teh malah pok mimiti kadenge deui nyarita ka Aki Somad. Oh Aki upami tadi siang Aki teh nyampurnakeun Mang Itok anu nuju ku Kulibekan teu terangeun jalan. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun karido manah Aki kanggo masihan pituduh kalih pituah kanggo abdi sapara kanca. Margi abdi teh rumaos. Masih kene seueur kalepatan dina ngoning nincak jalan kahirupan. Tak kumargi kitu sagarupi wejangan-wejangan ti salira Aki teu kinten diantos-antosna. Terutami mah tina perkawis anu nembe kajantenan. Ari pamaksadan abdi teh kitu Aki sakitu cek Mang Lebe. Bari ngarekepkeun sila bisi kurang hormat meureun ari nu sejen taya nu nyarita lantaran sarerea geus siap mukakeun liang ceuli pikeun narima piwuruk sepuh. Si horeng para mitra sadaya lain ngan saukur Aki Somad nu keur ngarariung di dinya teh. Barang karita teh misigana Mang Itok balik deui ka lemurna maksudna mah rek nuju ka imahna rek asup ka imahna. Ngan barang di luar kadenge nu ting gerenggeng keur tahlilan. Bari nu ngobrol deui hiji sepuh anu kakoncara ka mana-mana Aki Somad teh. Ngeunaan patula patali jeung dirina. Malah caritaan Mang Lebe ge kadenge nyebutkeun cenah manehna nyampurnakeun Mang Itok. Mang Itok ngomong sorangan jero hatena. Heuh aing teh kumaha kitu? Oh boa-boa aing teh geus paeh meureun ieu nya. Di negara siluman aing teu ditarima. Ka negara manusia meureun ngagujrudkeun. Lah, jeung tibatan ngagujrudkeun mah aing mah cek si Baok ke basa kamari tanyakeun ku aing cenah kudu ka astana. Aing mah rek ka astana we. Da pasti aing nu paeh teh pan sok dikubur ti baheula ge. Heueuh. Kuburan nu panganyarna meureun teh kuburan aing. Aing mah rek nuju ka ditu we ka astana. Kitu caritaan Mang Itok. Celoba catur atuh harita ge Mang Itok terus init. Lempang deui jiga nu teunangan pisan. Malah mah geus anyog ka astana teu loba catur manehna neangan. Di teangan di Kulibek sing sakura kuburan nu anyar keneh. Da kapanggih atuh kuburan nu anyar keneh malah dina tetengerna ge kaciri ngaran manehna ngaran Itok. Teu loba catur deui. Rupina mah Mang Itok harita nyampurnakeun diri. Asup di ka kuburan malah nuju kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para mitra. Mang Itok parantos sakumaha mistina hartosna mah mulih ka jati mulang ka asalna teh teu sasar nyalampah. Eta mah ngan saukur kasarung wungkul para wargi. Anu kasarung teh sok kepenak deui kitu. Di jampean hartosna mah aya anu mereskeun nyatana Aki Somad. Tuh geuning para mitra. Urang tuna ka carita-carita Mang Itok anu saterasna urang mah teu nyaho dina naon. Parantos lebet kalian kubur mah teu terang di naon-naon eta mah urusan nu kawasa para wargi sadaya. Rusia pangeran kocapkeun harita teh
Aki Somad ngejawab pertanyaan Mang Lebek bari seuri. Hehehe. Syukur ibarat tuh keneh ku ilmu mah. Lantaran memang bener neangan ilmu teh teu kahalangan ku umur. Sabab kakara bisa eureun lamun geus nangkarak baeud alias mau. Ngan samemeh aki muka carita aki rek amanat heula ka sararea. Sangkan ilmu bisa mangpaat lamun urang keur narima hiji pangaweruh, omat ulah rek nembong omongan batur. Omongna tapi kudu nempok kana omonganana atawa eusi caritaanana. Lantaran emas ke bisa dibungkus ku daun tisu, bisa dibungkus ku lawon sutra, bisa diwadahan dina botok bulu, bisa diwadahan dina cepuk perak. Tapi sanajan dina naon oge tetep emas mah barang berharga. Kitu deui pangaweruh anu alus tur mangpaat. Ayana teh bisa dibudak, bisa dikolot, bisa di insinyur, bisa di tukang bajigur, bisa di direktur, jeung bisa di konektur. Malah teu mustahil lamun ilmu teh aya di budak angon. Da lamun urang geus apal kana ilmu eta, insyaallah bakal mangpaat dunya akhirat ilmuna. Beda deui jeung jalma-jalma nu boga ilmu sanajan ngalap pangabisa nepi ka nagara Arab ge moal bisa mangfaat. Lantaran moal bisa milih ilmu nu bener jeung ilmu anu salah. Dapon nu nyaritana jalma nu luhur pangkat ya ngalap bener. Pada cantang tu ari nu bener mah bisa we datangna ti jalma nu dihanap, jalma nu hina. Lantaran nu kasebut mulia mungguh Allah teh tayalian iwati jalma nu takwa ka anjeunna. Da sakitu kuncina neangan ilmu mah. Ayeuna urang pindah kana perkara nu karanapan ku Mang Ito. Nurutkeun ajaran agama Islam munjung muja jeung nyemah-nyemah ka bangsa siluman teh kaasup dosa nu panggede-gedena. Lantaran geus ingkar tina kewajiban hirup di alam dunya. Manusia nu gumelar ka ieu dunya kawajibanana ibadah nyemah ka Gusti Allah nu ngurebeng alam. Sedengkeun Mang Itok jeung Basuri kalahayo nyembah ka siluman nu harkat derajatna sahanapeun manusia nu takwa. Sajabati kitu, siluman ge sarua makhluk dadamelan Gusti Allah. Jadi kulantaran Mang Itok mah ngagantungkeun nasib ka siluman atawa Basuri ngenta kabeungharan ti ka bangsa siluman, kapaksa sigana teh baralikna teh ka nagara siluman. Sabab kajen teuing naon bae alesanana ari muja jeung nyembah ka siluman anger we musyrik hukumna. Tapi sok sanajan kitu aki ngarasa reus ku pribadina Mang Ito lantaran manehna boga wawane nu kacida gedena. Eueuh istilah putus asa pikeun Mang Itok mah. Boga jiwa satria jeung boga tekad nu hade nyaeta hayang ngabelaan kapentingan balarea. Sok sanajan dirina kudu jadi korban, manehna leuwih ngutamakeun kapentingan balarea jeung tibatan kapentingan dirina. Eta teh hiji tekad nu kacida hadena pikeun hirup di masyarakat mah. Ngan hanyaka tekadna kasasar ka nagara siluman sarta lakuna kasarung ka sayang maung. Ceuk Aki Somad bari ngabagikeun paneuteup ka sakur nu haladir. Tapi saurang ge taya nu nyarita ngan saukur unggut-unggutan tanana ngarti yen lalakon Mang Itok teh kasarung ka sayang maung geus tamat. Mitra seep cariosna kasugri para mitra nu sami-sami mika cinta cara dongeng carios kasarung kasayang maung parantos rengse atuh kalihna kitu nyaeta Kileuksa atas nami atuh Mang Jaya atas nami Kileuksa atan pengarang nada hapunten tina samudaya kalepatanana ageng sinareng alit kalihna ti eta bilih alangkung saur bahe carek ti sorodot omong ti soledat leta kalayan aya cariosan nu pondok nyogok panjang nyugak matak nyentug kana kalbu matak nyeletit kana ati matak nyugak kana mana muga sadayana tiasa ngahapunten. Neda jemar pangampura ti para wargi. Salajengna para mitra sadaya bilih bae aya kecap nu teu surup sareng maksad teu saimbang sareng maksad pasoleng krabasa teu puguh unak usukna kalayan teu puguh entep sirihna mugi dimaklum ka sadayana. Atuh kalihna ti eta bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami anu nuju alit kasebat asma nu dewasa. Kadupak lakuning perlampahan nu jemar pangampura bae muga jemar pangampura margi teu pisan-pisan aya maksad bade nyiniran jalaran mung kaleresan ieu carios diulik diapik-apik direka sabisa-bisa dipasieup sangkan sieup dipapantes sangkan pantes subatos janten hiji carios nu hartosna sareng raosna dikupingkeun mung deui ieu teh carios mung saukur karangan wungkul teu aya nu saleresna kitu
Duwi kadi para mitra sadaya. Mang Jaya sareng keliksa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika gemahan wilujeng kadun kasadayana mangga permios.